Aneh Mang Atep. Nyapain koreng-koringnya, mana baperan. Aing mending nyasar golok aing. Parasal. Ih, mana tadi? Oh, bangkun ada dia. Dosa henteunya aing ya. Pamarahan jeung Mang Atep. Tapi karek 2 poe. Centil poe ieu lah. Ih, Mang Den sing sorangan bae. Alhamdulillah. Mang Den. Ih, Oscar. Mang Den keur naon ti dieu? Sorangan bae. Biasa kar kerniskeun hate. Temantan tebaturan. Tukang tipu kabeh. Kesel-kesel mah sundatan kan. Emang hati Mang Den kunaon? Apakah ada yang salah? Pusing kar. Boga babaturan baperan. Oh, itu Mang Den. Sang dong ko banjing, dia kalur tah. Nya. Oh. Aing kumaha ayu. Acara biak bensin segala ya motor. Kang bensin eceran di mana ya? Jauh deh. Emang saha sih nu baperan Mang? Mang Atep tah? Mun kar, gara-gara kamari kurang diolo. Diolo kumaha jeung Mang Den? Aneh aing. Kolot-kolot ngoloan jelema bae. Gara-gara urang sih kar. Urang ngajak mundur kasih Mang Atep. Urang mah dia kual jeung si Neng. Jahatnya. Wajar lah. Urang yang mau di posisi Mang Atep. Urang bakal marah ka Mang Den. Iya. Mau nanya Neng, tukang bensin eceran di mana ya? Emang kenapa? Ini bensin saya kosong Neng. Oh sama, hati aku juga kosong. Aneh aing. Nancakan bensin kalah masalah sengketa perasaan deh. Kok aing kalah inget kerdi orang Kumang Den sih. Astagfirullahaladzim. Aduh, mending kasal aing lah. Nenangkeun pikiran supaya tuh berpikiran nu teu endah. Nguruskeun heula yeuna ngasah golokna. Are Oscar bari ka mana gitu? Lelempangan tepugu bae. Karesel Mang Den. Di imah bae. Urang boga kabogoh, asa teu boga kabogoh. Maksudnya kumaha kar? Urang rada teu paham yeuh. Iya Mang Den. Boga kabogoh sibuk bae. Jualan cibai. Terus tiktokan bae kikian. Gitu. Sebiang. Sebiang. Nah. Mending putuskeun bekar. Boga kaboga tiktokan bae mah. Nah bae. Itah main putuskeun. Aing nangan ge hese. Siap Mang Den, kayak kurang diputuskeun.
Tah kita jadi laki mekar. Kamu semananya kurang dengan kabogoh urang heula tapi putuskeun ku mah ya. Udang heesnya ngeunah amat nongkrong dareup mah. Komo aya kopi hideung mah ye, tapi sanget geduhna ye. Cuaca ieu manja sekali. Doang nama aya auge. Masalah percintaan, masalah pertemanan, ieu mah kudu ka augen curhatna. Doang nama ieu minta partisipasi karena augen ieu. Biang dong nama ieu supaya aya pencerahan secara cinta augen dan si dia. Apa? Eh, Tujuh naon? biasa emang Atep. Terus di mana Mang Atep? Biasa. Di palih ditutup. Cari keluar atuh. Ngomong. Baturan ugen. Aduh. Nanti ngerokok ih. Tapi penting kesehatan. Mak, apa? Kita cari cogan yuk, bete. Ayo, di mana cogannya? Ya udah, kita cari aja. Iya. Si Rika sama si Zahra kemana ya? Nggak tahu. Si Sophie nggak ada. Pada kemana sih mereka? Tidur kali ya? Iya. Emang kebo ya mereka ya? Iya. Emang Atep kunaon banget na bete gitu. Kepek gitu doang si Oscar. Jadi kieu augen Kumaha. kemarahan keneh ieu jeung Mang Den. Kunaon deui cenah. Atuh kamari ngajak mundur. Terus Barang ditiangkeun kenaon juga. kenaon cenah. Keur video callan yang awewe. Ih, jaga atas si Dendinya. Atuh kumaha teu kesel napan? Oh, terus Atuh lagi nama marah urang. oh, Itu emang si Dendi mah gitu. Kamari jeung ugen ketemu ngomongkeun Atep diburi. ngomongkeun kumaha cenah? Atuh gitu, atau emang si Dendi mah kitu ya jelemana. Ngomongkeun gorengan ke Atep. Ya bener. Heeh. Gitu. Ngomongkeun kumaha manehna? Atuh Atep mah cenah jelemana kitu ugen. Kieu geus le santai si Atep bisa ruah kitu san. Gitu. Ya, kamu teh kemana aja sih? Aku cariin, sekarang nggak susah nyariin kamu teh. Nah, ntar malam minggu kita jalan berdua ya, kita dinner. Augen, lu bener itu ngomong gitu. Bener Atep. Kamari pandak jeung ugen di depan musola. Ngomong gitu lah. Heeh, ngomong gitu. Ternyangka kana Mang Den orang gitu jalan. Masalah mungkin ya? Terus Atep kemana ya? Cukup tahu aja. Atep, cuan Ima. Ada cogan tuh. Itu yang kemarin gua ketemu loh. Gua gak ketemu. Mak, ajak kenalan yuk. Ayo. Cowok. Hai, Mang. Sombong amat. Sombong banget loh. Iya. Ya, kamu kenapa? Gak apa-apa. Gini aja. Kamu pilih TikTok apa aku sih? Ya aku pilih kamu sayang. Kamu kan cuma aku satu-satunya. Percaya. Sombong amat sih itu cowok ya, Cak. Muka kepek juga sombong. Iya. Bodoh amat, gue ditinggalin. Gue akan pilihnya TikTok. Percaya ini setan. Bukai. Mau main TikTokan gitu. Wih, aya augen jeung eta. Nah, eta jelema sorangan bae. Baturan lah koy. Baturan ngopi. Aduh Ken. Sekar. Kenaon sorangan bae? Menuju ngopi kawan sekarang ini ke mana dia? Kira. Sari. Tadi mau tanya kopi aja nembe iya. Nembe ngeduh. Naon kasih kepek kalah tadi. Ya hell kasih kepek. Kang Gen, Yang curhat naon kan? iya Kang Gen. Urang boga kabogoh asa teu boga kabogoh. Mana teh abi Kang mah? Mau kamari. Nya nu kamari teh ya.
kayak rada serius sih pakai dengan HP lah Kak. Terus kumaha? Semalena sibuk bae, tiktokan bae. Ih, atuh geus eta mah Kak. Melendah karep mah. Tinggalkeun. Terus ya kumaha Kang Gen, Oscar kudu kumaha? Geus kieu bae Kar. Putuskeun bae ku Oscar. Teu pantes jeung Oscar mah jeung kepek, teu pantes jeung Ugen. Untuk Dendi tuh Gen. Ditahan putus. Ugen itu mah kenal tanya si Oscar main kaji baik itu ya kayak kopi dong itu ya. Bener ya Kang Gen, eta awewe kudu diputuskeun ku Oscar. Atuh bener Kar, putuskeun. Jangan aja teu pantes jeung Oscar. Bagus Kang Gen. Kayak kowe diputuskeun lah eta awewe. Waalaikumsalam. Coba tonton. Kakak aing si Oscar. Eueuh kadaekna ngopi bejeng ngarokok. Uang aing ye nyieun kandang kotok. Bagi cuk makoin kandangan koing cerita. Kak, Dendi kunaon? Duh Kak, coba tanya. Non, Dan, oi, lilin si Asep aing. Kunaon? Geheul aing setan. Pak, Cikeneh mah tadi Mang Atep ti dieu. Jangan goreng-goreng sorangan. bener kan? Dan saya tawanin amat kan aing. Bener Dan, irajing aing bohongna. Ih, Wanian saya tanya. Ih, ampun aing. derek ka mana le? Ngajak belut aing. Mang Asep di sawah Mang Sukra, gerak pun cenah. Kang Gen. Bongo, mana adu-adukeun bae budak. Seuing ngarang antep hiburan. Tah, kabener dan dasar mah aing keur galau. OTW teh urang ka sawah Mang Sukra. Ih, atuh siap Kar, berangkat. Wanian semang Atep. Mau goreng eng diburiun. Ajak gelut ku aing seta. Gerak ku aing. Telepon ku aing lah. Saya telepon. Itu terang. Ih jamang dan jing. Coba angkat naon dia jelema. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon Den? Lain naon serang ngomongkeun uang diburiun. Ngomong ke naon urang ha? Enggeus ulah jadi ngomong dia. Laju, kok nih hayangna kumaha yeuh? Hayangna lega kumaha jeung urang hayu. Nek gelut ka jeung urang hayu. Ih. Atuh kikituanan Mang Den. Ulah ki kita kumaha? Atuh hayu geus dimaha jadikan urang selesaikan secara betina. Enggeus kieu bae kuari mah. Ku aing ditungguan di ditu di sawah Mang Sukra. Kuari keneh ulah kebel-kebel. Oh, geus aing lempang kuari. Asal Mang Sukra. Mangguan di ditu. Geus aing ke lembang kuari. Mana Mang Atepnya? Ditungguan ku aingnya, can aya bae. Ka jelema tah ka dieu dia. Aing nu kadinya tangguhan di dinya. Aing kadinya, aing nu kadinya. Aing bae, aing bae. Iya, aing bae. Aing dia kuari kumaha? Kar, itu budak jadi dong ngegelut Kar. Tuh kan iya nya haren mah yo. Milih di mana dia Kar? Aing milih Atep lah. Aing milih Dendi Gondes. Ayo urang gocengan ya. Siap. Ayo kuari kumaha jeung urang? Geus ayo kumaha tah? Ayo kumaha kuari. Ayo Mang Den kita amat kana urang. Gitu tah kan. Gitu Kar. Cekek le. Cecek bohong Atep. Cecek Dan Jurus newak janda. Cia. Mang Atep langit. Kunaon? Makai jurus nahan Mang Atep. Kulama make jurus menghilang pas lagi sayang-sayangnya. waduh Kar.
dan digondes aing. Waduh, kar. Tuh, nu urang bagus masih ate bisa ngalungit. Jejak tep, jejak.